Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Percaya Kang Samudra, hampura we kuring geus ngaganggu katenangan akang di ditu. Tong basa-basi kitu calumpit. Dewek geus surti kana karep jeung kahayang maneh. Sabab moal pati-pati ngondang dewek ka dieu. Mun keur teu boga kasusah mah calumpit. Bener pisan Kang Samudra, bener. Kuring teh keur meunang kasusah ieu teh. Aya kahayang tapi can bisa kacumponan Kang. Nah kahayang naon kitu calumpit. Cingpok terangkeun ka dewek anu jentre euy. Da murid maneh mah teu darek ngajelaskeun geuningan ka dewek teh calumpit. Pugu ngahaja ku abdi teh teu diidinan pikeun ngajelaskeun Kang. Sabab abdi bagian anu ngajelaskeunana. Jadi kieu ye maksud abdi sabenerna teh Kang. Nini Jalumpit kadenge nyarita nerangkeun pamaksudanana ka Mbah Samudra. Teu lila Nini Jalumpit nutup caritanana ku nyarita kieu. Tah, jadi kitu tujuan abdi teh Kang. Jeung cik, naon sababna abdi teu bisa nyawang ka Yan Mustika Ratu Malakasari jeung muridna si Emi anu katelahna Larasati Kang. Jadi kitunya masalahna teh. Keun sing tenang Jalumpit. Ku dewek urang sawang heula eta mangkluk-mangkluk teh. Sugan jeung sugan we kapanggi eta mustika jeung ngaran jalma anu bieu disebutkeun ku maneh teh Jalumpit. Nya sumuhun Kang. Buru we kainnya geura impleng. Dabdi mah rumasa teu mampu poekeun lacak Kang. Mbah Samudra tembong meuremkeun panon duanana. Ngimplang kanu jauh ku panon batina anu teu sagawayah jalma bisa ngalakukeun hal seperti kitu. Ini Jalumpit mencrong nungguan bari pinuh ku rasa panasaran. Hayang geura nampa jawaban ti Mbah Samudra ngeunaan naon anu ditanyakeun ku manehna harita. Teu lila bray Mbah Samudra teh beunta. Laju ngehkeh seuri bari nyarita ditujukeun ka Nini Jalumpit. Jalumpit, ku dewek bieu geus ditoong euy. Pantesan we maneh teu bisa nyawang. Sabab eta hal teh ditutup ku hiji jago kolot anu geus teu bireuk deui pikeun pantaran dewek jeung maneh mah euy Jalumpit. Nasaha jalmana eta teh Kakang? Gerapok sebutkeun. Tapi aya anu dicuriga teh si Ruminta, bener teu Kang? Lain kudu curiga deui deuleu Jalumpit. Da puguh eta pisan jalmana teh anu geus nutup sawangan Andika. Lantaran si Emi memang geus nitipkeun muridna ka si Ruminta salaku kanu jadi lanceuk. Maneh deui atuh mumul mastikeun paluruh langsung ka imahna si Ruminta kuduna mah euy. Teu kudu disawang sagarupa tong diajar balat sia teh Jalumpit. Mun seug mah anu nyarita kitu teh lain Mbah Samudra. Geus pasti Nini Jalumpit bakal nyentak atawa ambek. Sabab da jelas caritan Mbah Samudra teh ngandung panghina ka Nini Jalumpit. Juminten gopur katut neneh masih kena jarempe tacan kadenge aya nu cumarita ngan tetep ngabandungan kana sakabeh obrolan anu keur lumangsung. Bener pisan Kakang. Kuring oge memang belet
teu bisa nyawang kayan muridna si Emi Katut Mustika Ratu Malakasari. Buntu pamikiran taya naonnya taya ide pikeun maluru. Nya bae Jalumpit, da geus kudu kumaha deui. Sabab si Ruminta teh memang lain bantrak-bantrakeun deuleu pangartina. Dalam maneh jeung dewek oge cantang tu mampu pikeun ngungkulan pangarti si Ruminta mah. Betina umur oge kawilang manehna anu pangkolotna di antara urang duaan teh. Malah maneh kudu nyao euy. Mustika Malakasari kiwari geus nyanding deuleu kana waruga muridna si Emi. Jadi maneh geus taya deui harapan bisa ngabemilik eta mustika Jalumpit. Ngaheab panas hati ini Jalumpit harita. Nyaan bener-bener bodoh cek pikirna. Era gegede nama kumbah samudra bangun taya gadag pisan. Bener-bener bodoh kieu cara nama kuring teh Kang. Kaasup morod kabeh baro, kaasup murid kabeh barodo. Nah bet ngadon riweuh sararea nya Kakang. Menggeus Jalumpit, montong ngumbar rasa kaduhung hareupeun dewek deuleu. Ulah nyalahkeun anu jadi murid deui. Naon anu geus kaalaman jadikeun eunteng pikeun kahareupna deuleu. Ayeuna mah angguran geratang tukeun. Naon rarancang maneh satuluyna deuleu Jalumpit. Nini Jalumpit tembong ngahulang sakedeung, teu lilapok nyarita. Narancang kuring ayeuna rek nyusun kakuatan pikeun ngajorak imahna si Ruminta Kakang. Kuring boga ieu 3 murid pinilih. Tinangtu bakal laksana rancang urang satuluyna. Urang reka perdaya si Ruminta teh sarta podaran paragatkeun nyawana ku urang duaan Kakang. His kahade. Tong gampang kitu wae nitah murid maraneh ngajorag ka imana si Ruminta. Lantaran dewek surti moal cukup pikeun ngayonan si Ruminta mah deuleu. Siap, tenang Kang. Kuring oge moal cicing-cicing ngeunah sorangan. Sabab kuring oge bakal nuturkeun ti tukang ngawaskeun kayaan anu jadi murid di kaanggangan. Tur teu miharep pihak musuh nyaho abdi nuturkeun. Sedangkan Akang cicing we heulaanan di dieu. Tungguan abdi mulang deui ka ieu gua guntur Kakang. Oh, Ari Sugan teh moal milu indit cekeng. Bodoh kacida maneh mun nya teh kitu. Sabab lain seug ngahinakeun. Murid maneh can mahi deuleu mun kudu patlak ngadu kakuatan jeung si Ruminta mah. Tong broning murid maraneh. Dalah maneh sorangan oge cantang tu mampu ngungkulan eta mangkluk mah deuleu Jalumpit. Nya, bener pisan Kang. Teu salah. Sarta kurang-kurang nama tetep kudu waspada abdi teh Kang. Nya heueuh atuh, sok geura badamikeun heula ka inya jeung murid-murid maneh. Gede ngadon ngabaratem wae kitu deuleu sia teh. Sok geura baradami. Nini Jalumpit laju muterkeun paneutepna ka 3 muridna. Laju cumarita. Kayak kieu mah maraneh tiluan sakedeung deui wayahna. Kudu indit pikeun ngajorag imahna si Ruminta. Sarta tagih pati bongan geus calutak. Miheulan ngawasa kana non rupa anu dipikahayang ku deuri kula deuleu. Siap Nini? Siap. Tiluanana kabeh narembalan meh bareng. Jeung kula bakal nuturkeun maraneh ti kaanggangan. Pikeun ngawaskeun maraneh bisi pinanggi jeung anu teu dipihara. Muhun mangga Nini. Abdi tiluan ngiringan bae kumaha saena numutkeun Nini. Juminten sapara kanca langsung nyaluyuan tur sanggup narima parentah ti Jalumpit salaku anu jadi guruna. Tur teu ngangkekeun deui, tiluanana terus mariang ninggalkeun guha guntur pikeun ngajalankeun pancen ti Jalumpit. Mbah Samudra kadenge deui nyarita bari ngeh seuri.
oge jadi penasaran hayang nenjo rumpana si Ruminta anu mang tahun-tahun teu pernah panggih. Jeung hatete sabenerna mah masih kene penasaran hayang ngabuktikeun deui saan leuwih unggul pangartina di antara dewek jeung manehna. Dina walasan tahun ka tukang memang rumasa dewek dek pacundang ku eta mangkluk gara-gara dewek nyieun kaributan di salah sahiji pilemburan. Atuh pami kitu mah hayu we Kang Samudra. Ayeuna memang kasepetan anu hade pikeun nindak si Ruminta babarengan. Mun seug murid kuring bener-bener ele jajaten ku eta mangkluk. Akang oge beh teu panasaran areges panggih jeung juntrung nama. Ngan ingetkeun Jalumpit. Tong waka ngukurkeun murid-murid maneh adu hareupan jeung si Ruminta. Lantaran si Larasati anu geus hasil nyanding Mustika Ratu Malakasari, ilmu kasaktena meh 2 kali lipat naikna. Jadi si Larasati oge kudu jadi bahan tinimbangan pikeun pihak urang dulu Jalumpit. Naon anu diomongkeun ku Akang bieu memang teu nyalahan. Nam Kang, ayeuna mah urang indit murid abdi bisi kaburu jauh manten Kang. Nam Jalumpit nam, dewek oge memang geus teu sabar ya teh yang gremiang. Mbah Samudra kituna teh bari nangtung sarta meh bareng Joelah jeleng. 2 jirim jago kolot teh ngan sajorelat nyeles ti jero gua guntur guna nuturkeun juminten sapara kanca anu rek lumampah ngan can pati jauh ninggalkeun gua gunturna. Cag tunda lalampahan juminten sapara kanca katut nini Jalumpit jeung Mbah Samudra. Ayeuna urang kocapkeun di imahna Aki Ruminta jeung nyadina waktu eta pisan Larasati bakal miang dibarengan ku Aki Ruminta katut adui. Benar geus ngidinan kolot ujang teh deui. Ngidinan pikeun lumampah manturan si Nyai. Parantos Ki Guru saur emat teh mangga we cenah ari saja nyarengan Nyai Guru mah asal sing salamet kanu ditujuna. Komo ai Aki mah sami nyarengan langkung regreg kana manah pun biang teh Ki. Bilih tacan yakin mah Aki taros we odoy katut adai aranjeunna saksi yen sepuh abdi teh ngidinan miang Ki. Nah bener eta teh odoy adai kolot ngidinan lanceuk hidup pikeun miang. Leres pisan Aki sepuh abdi teh tos terangeun sepuh abdi teh tos terangeun sarta ngidinan kapun lanceuk pikeun miang. Asal ulah tuluy ka mana karep we cenah ngalantona Ki. Adai anu harita nembalan sedengkeun odoy mah ukur unggul. Jug atuh didungakeun kabeh sing aya dina kasalametan di jalana tug nepi ka tujuan. Nya sok ambu mah ngarukur bisa ngadoakeun we wungkul. Nuhun ambu, ku Akang ditinggalkeun heula nya. Da kumaha atuh meureunan waktuna pajauh saheulaanan mah nya ambu. Wa ambu, abdi nada pamit we ka wa ambu. Nya jugelis kuwa didoakeun nya sing salamet tur hasil pamaksudan. Ayeuna ngaran hidup mutlak kajulukna Nyi Malaka Bodas atawa si Malaka Bodas. Nuhun pisan wa ambu. Wa di dieu masing sehat sapaosna ulah kirang sawios-wios. Larasati kituna teh bari ngarangkul pageuh ka Ambu Ruminta terus pamit sarta menta pangduana. Tur ayeuna mah mutlak Larasati jadi make ngaran julukan nyaeta Nyi Malaka Bodas atawa si Malaka Bodas.
Harita tilu urang jalema laleumpang dijajabkeun ku panetep amburu minta tug nepi ka leungitna di palebah pengkolan. Caturkeun deui ayeuna juminten saparakanca. Harita teh juminten anu leumpang pangheulana ngadadak pengkana ngarandeg. Pok nyarita halisna kerung bangun aya anu keur dipikiran. Aduh, poho. Urang can ngabejakeun ngeunaan jalma anu ngaranna si Karijut panon hiji ka Nini Guru. Bungan urang ngatagiwur harita teh. Jadilah poho we Gopur nenek. Bener oge asa kaingetan ce. Urang kabeh poho teu nyaritakeun ngeunaan eta jalma anu nangtang ijen ka Nini Guru. Tapi tenang we tong salempang ce. Urang masih keneh boga waktu anu panjang tur leuwih hade. Maksa nyaritakeun eta mangkluk ka Nini Guru. Nya, omat we. Engke ulah aya deui anu poho. Kurang-kurangna oge mun aya anu poho kudu aya anu ngingetan. Siap ce, abdi duaan moal poho deui engke mah ce. Hade. Hayu tuh urang tuluykeun deui lumampahna. Sabab jarak anu dituju teh memang kawilang masih kene jauh ieu teh. Juminten jeung Gopur katut neneh tembong ngalengkahkeun deui leumpangna. Leumpang teu karasa geus 2 lembur harita teh anu geus kanaon geus kaliwatan. Ngan dina kayan keur arantang laleumpang kitu. Ngadadak harita hiji jirim anu ngajorela tuluy pancung halangan jalan. Jorela jeleng jelegedeg. Nempo aya jirim anu anyar datang anu tuluy ngahalangan jajalaneun. Juminten saparakanca jadi pating raranjuk kaget. Sabab can poho ka eta jalma teh keuretan beungeutna masih keneh inget. Eta teh daya lian ti si Karijut panon hiji. Panjang umur tah mangkluk teh ce. Cikere dicaritakeun bet datang sorangan geuningan. Cek Gopur bari langsung singkil dituturkeun ku neneh jeung Juminten. Panggih deui jeung dewek di dieu euy. Silaing kabeh ngawadul deuleuh. Teu ngabejakeun kayan dewek ka guru ilaing pikeun ijen jajaten jeung dewek deuleuh. Ceuk si Karijut panon hiji bari ngalenggak seuri tuluy neuteub seukeut kanu tiluan. Saperti biasana samemeh anu sajen ngajawab Juminten heula anu leuwih ti heula nembalan. Bagea Karijut panon hiji. Teu sangka kuring oge bakal tepung deui jeung anjeun di dieu. Terus nah anjeun ngomong kitu. Ari nyaho mah kuring aya di tempat guru. Tepungan we atuh guru kuringna ku sorangan. Nanu hesena teu kudu megatan kuring kabeh dieu patempatan sagala deuleuh. Salah kaji da euy eta teh sangkaan Andika teh deuleuh. Nyangkana dewek teh nuturkeun silaing tiluan ka tempat anu jadi guru ilaing. Tuh, teh kitu deuleuh. Dengekeun ieu. Dewek sabenerna mangawaskeun silaing tiluan cukup ti kajauhan bae deuleuh. Da mun nuturkeun mah dewek oge geus we meureunan moal kudu megat silaing tiluan di dieu deuleuh. Karijut panon hiji. Sabenerna mah dewek kiluan teh poho can kungsi ngabejakeun ngeunaan anjeun ka guru kuring. Nya. Sabab ku kapoan silaing tiluan kapaksa kudu ditindak ku dewek ayeuna mah deuleuh. Nah kawas nyieun kasalahan naon wae kuring tiluan teh make jeung rek ditindak sagarupa. Tenang heula we atuh Karijut panon hiji. Tong napsuan kitu. Ayeuna kuring tiluan teh keur aya maksud ieu teh ulah sok ngahalangan jalan deuleuh Ijut Karimun. Bener pisan Karijut panon hiji. Ulah ngahalangan jalan jika kieu atuh. Tapi mun keukeuh panasaran ka guru kuring, tepungan we ka gua guntur matak naon geura. Si Karijut panon hiji tembong ngahuleng kapangorohan oge jigana mah ku caritan Gopur.
Nampo si Karijut panon hiji masih ngahulang. Gopur kadenge ngomong deui. Jeung deui asana teh bete kudu nindak kuring tiluan. Sebab geus apal sorangan, kuring tiluan lain tandingan anjeun. Tetep anjeun anu bakal unggul dina tarungna oge. Ku kituna juwe ka ituh Gra Indit, tepungan guru kuring anu aya di gua guntur. Si Karijut panon hiji ngalun ngahulang beung ngagarentes nyarita dina jero hatena. Caritaan ieu mangkluk-mangkluk teh aya benerna oge. Aya hartina dewek nindak ieu tilu mangkluk anu puguh pangartina jauh aya di sanapeun dewek. Taya salahna mun dewek ayeuna nepungan guruna nyaeta si Calumpit anu aya di gua guntur. Nya, kajen keneh kitu we ayeuna mah. Kitu ceuk hatena si Karijut panon hiji bari pok nyarita ngabagikeun paneutupna ka juminten sabatur batu. Caritaan maneh sakabeh aya benerna oge euy. Taya hartina dewek nindak si laing tiluan anu ngan ukur cacing-cacing cai wungkul pangartina. Dewek ayeuna mah rek tuluy mantog we ka tempat guru si laing deuleu. Ngadengi kitu hate mah puguh panas kabeh oge. Kasinggung ku caritaan si Karijut panon hiji nyebutkeun cacing cau ka pangarti maraneh tiluan munggu ngahampas pisan teu nempo ku sabelah mata. Nya juwe atuh burukeun Gra Indit sabab kuring tiluan oge rusuh ieu teh rek aya anu dijugjug. Gopur ngajurung-jurungkeun ka si Karijut panon hiji sangkan gagancangan ninggalkeun maraneh tiluan di eta patempatan. Nya, kuring rek mangkat deuleu. Hiya, curelat gelas. Bari seuri teh si Karijut panon hiji terus ngajorelak. Jirimna ngan sakilat ninggalkeun eta patempatan. Hade pisan Gopur. Ku cara Gopur boga sikap. Si Karijut panon hiji jadi teu kapapanjangan. Ngahalangan jalan urang tiluan. Nya, da mun teu kitu mah urang tiluan bakal barabe ceuk. Asor kumanehna mah. Jeung bakal nambahan lila kana waktu. Irahan nepina urang ka tempat anu dituju. Deuh mun kapanggih ku nini guru jeung ku Mbah Samudra. Urang ngarapan cilaka dieu tempat. Lain salempang urang binasa. Sabab keur naon aya Mbah Samudra anu boga mustika batu hejo. Mun urang tiluan teh harilup deui teh. Nya. Sabab keur naon aya Mbah Samudra anu boga mustika batu hejo. Mun urang tiluan teu harilup deui teh binasa ku si Karijut panon hiji. Asa abong kitu cetak. Tong tarik deui nyaritana bisi aya cak-cak bodas. Nya hayu urang lumampah deui keun antep si Karijut panon hiji mah antepkeun nini guru bagianana dina kayan keur kitu. Heuleuh waktosna kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.